Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya buat semuanya yang sudah pada hadir di sini di Hair ya. Alhamdulillah juga buat undangannya. Eh, Sama Abah Ebot ya yang telah sudi ngundang sama Cece dan juga rekan-rekan baru tentunya di sini. Dan Cece mengaturkan selamat ulang tahun atau Wilujeng Milad kalau kata orang Sunda ya. Buat Kang Kabayan di sana mudah-mudahan diberkahi, digampangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Wah, dah cucu mata nyisi kalau bilangnya sana si mak gitu, tamun si masuk nyisi, cina gitu, laras mak, tak gitu, laras pisan mama sok nyisi, gitu tak, mohon doain mama sok nyisi, cina gitu tak, mohon. Oke, salam wanal kalau kasadayana anu baraya-baraya PBSR anu aya di Facebook, mainnya peterang ka cece, tah gitu. Ada teh acan kenal ka Cece, salam waktu wae salam kenal kalau kasadayana nya, salam pacantel kitu tah saudara di Sunda nama. Natur nuhun. Oh si Mas. Insya Allah saha-saha di kaluarkeun upami hoyong mah kitu nya termasuk saha si Aa gitu si Aa. Nuhun. Insyaallah si Aa ge urang kapayunkeun eta mah. Engke urang piwarang ngawas ku Cece mun hoyongeun mah kitu. Oh kasih uang mohon. Aduh salam hormat wa kumaha damang wa. Mudah-mudahan sadayana nuju sarehat dikirang sapapados kitu nya. Mohon pangdoa ti Cece tepetot-petot kalau kasadayana. Mudah-mudahan aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Leres mah tah kitu, leres pisan eta teh. Si Abah teh panteu ngiring tadi teh nyaeta sibuk cenah manehna mah dek museup tadi teh. Alhamdulillah gitu mah tos tiasa hadir sareng si Mimin ka dieu tah. Mohon. Oh si Udin alhamdulillah ngiring, alhamdulillah jadi pesakan jadi kumaha. Tah alhamdulillah ngiring gitu si Udin mah gitu nya da tadi teh aya. Oh gitu. Mohon mangga atuh Kang Cepot cenah kapayun sakedap. Alhamdulillah dewek dipanggil. Aduh, Gusti aduh. Selamat tos kau kasadayana deweknya saparakanja kitu tah. Alhamdulillah geuning heuh. Bisa kumpul dewek di dieu. Sok sareng dalam dewek teh geus paeh, geus mawat kamari kitu nya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah kitu. Aduh, dewek dikubur. Atuh mah rame bener dalam teh. Pan aya gitu generasi penerusnya aya dadal Sunda ria tah gitu. Tah sakitu we ti beribados wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng geuning ka si emak tah kitu nya. Makasih un. Alhamdulillah kitu nya Kajang Cepot anu tos tiasa jubung teu malapung atana pingiring nyarios sok sanes teu lami gitu da manehna mah kedah ageung cenah honorana kitu saurana teh. Tah kitu leres Kang Emil. Mohon leres atuh ulah mun leres mah ka Cidawe eta mah nya jauh-jauh datang ti Bandung ka dieu. Alhamdulillah tapi urang teh nya bingah kitu tiasa riung mungpulung kempelnya bengkok ngaronyok sok sanaos sakieu ayana geuningannya papanasan keun bae salalaban lah dan ge moal panas insyaallah nya araruih hayang ieuh mah di ditu kitu tah. Tah panginten samutana ti Ma mohon oge Cece gitu nya. Tah sakitu anu kapihatur. Sakali deui mengaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ka ngawas si Abah anu tos masihan waktosna ka Cece oge si Ma. Insyaallah panginten upami aya waktos mah nya gitu acarana nu sanes deui da ieu mah kumaha nya acara ngabalakpak atau nepi kumaha teu pararuguh kitu tah. Mohon eta pasti kitu nya ari ditutupna ku ajengan da tiraku ku Cece da moal rame. Alhamdulillah gitunya si Ana tos hadir ke ieu dipayeuneun gitu tah. Tah geuning tos aya ya Ana mah mangga kapayun mangga kapayun tah make alim. Sok mangga dianu. Mangga kamu si sebagai penutup mangga kapayun sakedapnya. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bangga sekali ya bisa hadir di sini. Jauh-jauh dari Bandung ke Riyadh. Tapi alhamdulillah dengan ridho Allah, dengan berkahnya bisa hadir di sini. Jadi segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, turun ke sadayana ya. Nah, ya
Cemimin gitunya namanya Cemimin aya dina raga abdi gitunya tah gitu aya mah nu asli dewe ieu aris dilaga nyarios di dieu ngariung mungpulung bongkok ngaronyok oke ngaturkeun mangre-pare punuhun sakali deui ka MC atanapi ka Abah ka sadayana umugi urang kapayuna tiasa riung mungpulung di kempel di dieu nya insyaallah ira-iraha simkuring baris suping deui ka dieu mohon mangga RTO ya teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan itu buat Cumimin. Dan atur nuhun ka Cumimin, nutos tiasa ngabalakbak di bayuna urang sadayana. Nutos tiasa ngaluarkeun naon kebolehanana, pamugia sing tiasa nanjeur teu salamina. Barangkali ada yang menyampaikan sambutan. Baiklah, mungkin ini ada acara kejutan nih. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Tepuk tangan, semoga Kang Kebayang panjang yuswa di panjangkeun yuswana oge didampingi rezeki. Metrenya sekarang juga. Sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya, tepuk tangan buat Kang Kabayan. Ya, diberikan kepada siapa beliau, kami tidak tahu. Jangan-jangan sama siapa buat yang pertamanya nih. Kasih Cemimin dong bilang ya. Iya, suapin dah. Kita ngadek-dek segitu sabiasa oke. Tepuk tangan. Mungkin buat suapan yang keduanya entah diberikan kepada siapa atau barangkali Kang Kabayan kepada Nyi itu. Naon deh borolok gitu. Sugan teh mabok. Sekali ewang. Masa buminan tadi luapan lah. Ada sering. Di sini. Tuh, nyasok ditutup. Dibuka we. Kayak itu. 1, 2, 3. Nah, hatur nuhun ka Kang Bayan biasa. Barangkali ada yang nanti. Terima kasih kepada semuanya. Semoga Kang Kabayang panjang yuswa dan urang rezekina. Oke, tur diberkahkeun. Sing biasa pamagimana. Lu tuh kudu di kelapa padahal mah. Jangan dilamot. Tahu gitu mah batu saya tadi.
Kalian tadi kuprokan gitu. Baik untuk acara yang ketiganya itu penutup yang disambut dengan doa yaitu